katempo dari mana mah pasti itu loba hulang-hulang loba hulang-hulang sabab pusing mikiran teuing hulu rek teu kapikiran kumaha hulu sabab stres mikiran teuing huis rek teu gancang huisan kumaha hulu sabab stres mikiran teuing untu nyeri sudah hati pedih serta tubuh letih segala derita ku bawa berlari tanpa ku mengerti apa salah diri mengapa di meja tidak ada kopi. Hei binga marwatas suta binga kagiri-giri binga nutaya watas wangana wing hayang kopi kontan dibere alhamdulillah binga aduh karuhun hadir ini namanya jari jempol apa kata jari jempol lamun ngaji ulah sok ngobrol nah hari maneh kalakah ngompolnya ini namanya jari telunjuk apa kata jari telunjuk mayar mubalik ulah di oh benar tujuh dekat toye jana sanam biar hota hedewana sanam abyaha sekahajaehem teribaho memarjaehem tujuh dekat toye jana sanam anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Hormatin jisim kuring sadayana para alimil ulama, para kiai, para ajengan, tikawit nu anom dugikan sepuh, wabil khusus kersana al mukarram pimpinan pondok pesantren Tarbiyatul Qura Al-Ansariyah kersana Kiai Haji Misbahuddin Al-Munir li ta'ziman wa takriman bi ulumihim. Urang doakeun ku urang sarerea para kiai, para ajengan, mugi-mugi marantena ku Allah sing diparanjangkeun yuswana, sing tambih-tambih barokah milik rizkina, tambih-tambih manfaat ilmuna, soleh-solehah putra-putrina. Kapayuneun para masyayikhinal kiram, kori-koriah yang tergabung daripada kompak community kori-kori yang berakhlak, anu sami-sami uji sim kuring sangat-sangat dipihormat. Sadayana nu hadir, ibu-ibu, bapak-bapak, santriin miwah santriyawati, alladzi rahimakumullah. Teristimewa al-mukarram Kori internasional di palihan kota Ciamis, anu sami-sami ku jisim kuring mantena sangat-sangat dipihormat. Tipayun urang sami-sami manjatkeun puji ka Allah nu Maha Suci, manjatkeun puja ka Allah Azza wa Jalla, bi'aunillah, bi'izzatillah, wa biqudratillah. Dina ieu wengi urang dikersakeun ku Allah tiasa patepung lawung paamprok jonghok hempak merbayaksa dalam rangka li thalabil ilmi, sekaligus mintonkeun rasa syukur ka Allah Rabbul Ghafur kalawan wasilah menyambut tahun baru Islam 1446 Hijriah. Alhamdulillah, teristimewa ieu acara teh aya sanes dalam rangka tasyakur bin ni'am milad pondok pesantren yang ke-6 tahun. Mudah-mudahan kalawan wasilah ieu riungan urang sarerea ku Allah sing diistiqomahkeun dina ibadah, amin. Sing disalametkeun tina pirang-pirang wabah, putra-putri urang sadayana sing saroleh solehah, sing digampilkeun milik rizki anu barokah, sing aya nasib sarerea tiasa angkat ka Mekah,
tiasa tawaf ngurilingan Ka'bah, sing tiasa sa'i antara Safa dan Marwah, ibu-ibu salakina sing nararambah, muni langsung melotot nambah kanyaa, nambah merena pakah. Dina nalika maut mugi-mugi urang sarerea sing husnul khotimah. Sholawat miwah salam mugi-mugi salamina ku Allah dibahekeun dikocorkeun ka junjunan alam, ka hiji nabi nu luhur ku ilmu jembar ku panalar, nu pasagi ku pangarti nu daek nulung kanu butuh nalang kanu susah, junjunan urang sarerea habibana wa syafi'ana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpahkan aidon ila alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajmain, kalayan sing didugikeun ka urang sarerea ummatan mutaakhirin fi yaumil qiyamah. Mugi-mugi urang sarerea sing menangkeun kana syafaatul uzmana, amin ya Allah ya Rabbal. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sarerea sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lam yaskurillah liman lam yaskurin nas, teka asuk syukuran hiji jalma ka Allah lamun tiamah teu daek syukuran ka jalmi anu parantos berjasa. Di antawisna jalmi anu paling berjasa teu aya sanes iwati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wujud daripada syukur ka Kangjeng Nabi eueuh deui alternatifna iwati lisan urang sing mineng maca sholawat ka anjeunna insya hikmah ngaos sholawat ka Kangjeng Nabi sakali seueurna insyaallah Allah ngalungsurkeun 10 rahmat. 10 kali maca sholawat ka Kangjeng Nabi Allah ngalungsurkeun 100 rahmat. 100 kali maca sholawat ka Kangjeng Nabi Allah nurunkeun 1000 rahmat. Ketika lisan urang mampu maca sholawat ka Kangjeng Nabi alfa maroh alias 1000 balikan, la yamutu hatta yubasyara lahu bil jannah, wa Allah orang tersebut mual waka dimautkeun sehingga mautna bakal menangkeun kebahagiaan surga, amin ya Allah ya Rabbal. Sing getol maca sing loba maca sing resep maca keur diuk sholawat keur nangtung isuk-isuk tiberang
ti peuting sare ti peuting mah piraku sholawatan wae iraha peureumna ngan samemeh sare usahakan terlebih dahulu maca insya saya minta yang kompak yang khusyuk sakali deui maca sholawat siap ridho ikhlas alhamdulillah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bingah amar watas suta bingah kagiri-giri bingah nutaya watas wangena dina ye waktos anu mulia jisim kuring kapercanten kupun lancek di dieu kersana al mukarram Kyai Haji Misbahuddin piwarang cumarios seug padahal perkawis ilmiah mah di dieu gudangna mung panginten ieu mah saala kadar ngawujudkeun silaturahmi sinareng ngawujudkeun kudrat iradat Allah dina ieu wengi jisim kuring kedah cumarios dipayuneun ibu jeung bapak sadayana alhamdulillah pidoana ti sadayana mudah-mudahan ieu ceramah sing barokah sing manfaat sing dilancarkeun ku Allah sing dibarokahkeun ku Allah sing disarengan ku taufik hidayah Allah ya robbal kinten-kinten siap ngupingkeunana sajam lamina siap 2 jam siap 3 jam siap alhamdulillah mudah-mudahan Allah ngahampura kana bohongna kana ngaji teh tong boroning 2 jam 3 jam kana ngaji masa jam weh lilana ripuh bah bener itu hoream kana ngaji mah di pagerna ku kawegah alias ku kamu ayeuna we ti kidul murudul ti kaler ngajajar ti kulon norojo ti wetan ngajajar sumping ka ieu tempat syariat mah panginten hayang ningali mubalik anu ngadenge beja boga lakobna cepot muda lakob cepot muda so teh da pamun teu makos Arjuna alhamdulillah pangnempokeun ieu mubalik ka tempona kasep teh ya ganteng teu nu nyebut teu berarti lolong ibu-ibu urang dia bogoh teu kawing sarua winggih teu pangapunten ibu miwah bapak jenengan asli mah Zain Rahmat Nur Khalid alhamdulillah gaduh lakob cepot muda teh lain cari sensasi lain hayang kapuji eta mah panginten salah kadar singkatan daripada CE-nya ceramah, P-nya penyegaran, O-nya orang, T-nya taat. Alhamdulillah mudana ge sami gaduh makna yang utama, harti yang mandiri, M-nya mengedepankan, U-nya ureyan, D-nya dalil, A-nya agama. Jadi cepot muda jisim kuring masalah kadar singkatan ceramah plus penyegaran, biar orang-orang tararaan
niat ibadah ka Gusti ngawaro ka Gusti sararieun ku Gusti insya jeung ieu ceramah jisim kuring insyaallah sepuh muarek ponteng kanu koneng muarek cueut kanu hideung muarek nyoloyong ka kaler ka kidul ka wetan atawa ka kulon artina insyaallah rek lurus mengedepankan uraian dalil-dalil agama namun anu pastina sesuai jeung kemampuan kuring nyalira insya doakeun ku sararea mudah-mudahan sakali deui ieu ceramah sing disarengan ku taufik hidayah Allah amin ya Allah ya Rabbal hikmahna mudah-mudahan nu kararadul sing jadi daekan amin anu karoret sing jadi berehat nu tara ngaji sing daek ngaji nu salatna di imah sing daek berjamaah ya Allah ya Rabbal ibu miwah bapak urang hadir ka ieu tempat daya sanes kulantaran urang sarerea rumasa makhluk anu pinuh ku pangabutuh anu diudag-udag ku kahayang sakali deui urang sarerea hadir ka ieu tempat kulantaran urang rumasa bahwa urang teh makhluk anu pinuh ku pangabutuh diudag-udag ku ka bantuan atau kahayang gitu meni hese diajak usaha teh ararek ngaji teh pinuh ku pangabutuh diudag-udag ku kahayang tah kitu disada sarerea pasti boga cita-cita embung miskin hayang beunghar sarerea pasti boga kahayang embung bodoh pasti hayang bener sarerea pasti boga kahayang hirup mung susah sabalikna hayang pinuh ku kabungah lamun teh mah dikersakeun gering pasti cita-cita hayang cager tegeuningnya tah ayeuna jisim kuring bade tumaros kinten-kinten anu boga bungah teh saha Gusti Allah nu boga beunghar saha Gusti nu boga ilmu saha Gusti nu boga cager berarti urang sarerea nu hadir ka ieu tempat butuh ilallah ku Gusti Allah hal ieu ku Allah diuningakeun dina surah Fatir mun telepat ayat 15 Kang kinten-kinten ayat Qur'ana aoskeun tong korikeun tong korina nu biasa nu sedang apa nu luar biasa bingung hayang nu luar biasa aja nah mangkani geus imut ku kori internasional tadi kudu kumaha ya nyari geus asup ka kalangan pesantren kori mah daek teu daek meureunna kudu dilagukeun doakeun sing salamet nuhun eungap muga-muga ya ti corona lempengnya amin gitu jiga nu sentimen ka dewek teh betul nah surah Fatir ayat 15 nah di mana ngomong teh 5 genep ini musingkeun
punten ke tukang son ketika jisim kuring maca Quran hoyong diberean ehonya urang doakeun tukang son sing asup ka surga jeung son-sona alah punten aduh ngap euy doakeun sing salamet ya sabar atuh mana mah guru gusuh wae nya nyaho ya teh di kalangan qori aing keur mikiran lagu naon ya kira-kira ya engke mang ehona gampang ayeuna mah keur ngawangkong keneh alah doakeun sing salamet aduh ya ari maneh kunaon kopi lagi Bismillahirrahmanirrahim. Ayaannya maksakeun sugan we ari dilagukeun mamaca Quran teh alus eusina Kesinaon geuning camplang aminan teh sing kompak nyebut Allah na insya Allah barokah lisan urang maca jenengan Allah insya Allah setan bakal malalapur jararauh ti urang sarerea amin. Allah akan memberikan ketenangan karena hati orang sarerea amin. Yang orang insya Allah bakal selalu diingat oleh Gusti Allah. Coba sok bareng kendala Allah ayo Allah ridho ikhlas teu kapaksa nuhun ya liar geuning liar aja tutup mang ehona mang urang saling bantu mangnya amang usaha wing usaha lain eta ngomong-ngomong geunaheun teh mantap teh nu nyebut teh berarti nikmat teh ripuh teh nuripu saha atuh ieu kalaka seureunya nih mah ditanya teh nuripu saha wing kajeng lah wing maripu ge da insyaallah jisim kuring mah bakal dibarokahkeun mendingan nah tang ngomong dibayar ulah kikituan suudon eta teh yang apan kama qala Syekh Sulaiman Al-Jamjuri geuninganannya sibdasana kam jadasa dum toyiban zid bituko do makna sibdasana teh dalam artian urang nyipatan hiji mati kudu kana alusna teu geuning ripuh ti koro ya aduh jika nama Allah kopi ya mang euy ti koro dewek peures ya alah yang awal daripada kalimat sibdasana hartina urang ka jelema teh kudu nyipatan kana alusna bener teh kudu husnudon tah tadi nyebut dibayar pan suudon eta teh ulah kikituan teu kenging eta teh
Isim kuring mah sumping kaya tempat insyaallah diniatan seja silaturahmi alhamdulillah. Nomor kaduana sumping kaya tempat teh hayang menang amal. Nah ari maneh kusuudon deui wae. Ulah kikituan uing mah insyaallah ikhlas lillahi. Kemanapun ceramah diniatan ikhlas. Tok boroning sifatna deket jauh ge ikhlas lillahi. Teu dibere amplop ridho, teu dibere duit, teu diburuhan alhamdulillah. Ngan pamajikan uing sok nanyakeun ya. Aduh Gusti awewe teh apan kana duit teh hejo. Matak terus terang daripada balik ke imah pasya jeung pamajikan ribut jeung pamajikan lebih baik ayeuna abdi pasya jeung panitia. Kumaha we carana mah nu penting cair. Aduh lanjut ya. Teraskeun. Eling-eling jalma-jalma tegesna urang sarerea. Antum ari araranjeun kabeh ibu bapak pukoro alias butuh ilallah ku Gusti Allah. Tah lamun urang rumah sabutuh ku Allah wayahna sing daek dararatang ka Allah sing ngawaro ka Gusti Allah kemudian sing siap berkorban untuk Allah. Ya tina bodoh kana pinter, tina susah kana bunga, kemudian tina gering kana cager tepan teu bisa bim salabim abah kadabra. Butuh proses, butuh perjuangan dan pengorbanan. Gitu. Lamun dikira-kirakeun awak urang berwit pinuh ku panyakit, hek ieu panyakit hayang cager, kira-kira syariat tak kudu dibawa ka mana aja? Kan? Ka dokter. Piraku ka rumah sakitnya. Ka rumah makan kade. Tah datang ke rumah sakit torojo dokter harita kene awak urang dipariksa ku eta. Yang ngomong teh Pak Belit aduh gara-gara kopi ya Gusti ya cai meni harerang kieu nya cing cirining para resih urang dia mah hatena nya cai ge meuni herang alhamdulillah. Sok inget karena lagu hari dibere cai herang teh. Sudah hati pedih serta tubuh letih, segala derita ku bawa berlari, tanpa ku mengerti apa salah diri. Mengapa di meja tidak ada kopi? Alah, hampura kang lain nyindiran itu. Alah, lain nyindiran itu mangabejaan. Ayana cai herang, urang paksakeun we cai herangnya. Doakeun sing salamet ya. Aduh, berdoana wilujeng menyaksikan ya. Alhamdulillah. Bangpang ditempokeun rek ngeureuyeuh we Aus ongkoh deui. Cek ulama sing sawae jalma nu sedekah cai herang insyaallah ku Allah dosana dihampura. Ngana nu laleutik kapan herang cacak-cacak sodako cai herang dosa nu laleutik ku Allah dihampura komo lamun sodakohna cai kopi.
Cigana nu bararadak. Iya, selamat memikirkan. Lanjut ya. Tah. Awak urang harita keneh dipariksa ku eta Dokter. beres dokter mariksa anapok teh dokter ngomong cek dokter aduh bapak geninganan penyakit bapak teh pariksa teh aya kana 13 rupana komplikasi liperna aya jantungna diabetes darah tinggi kolesterol roromeheun budugna kurapna nyeri beuteung komplit ngan cek eta dokter tong keung Pak Uing teh dokter semaksimal mungkin sakuat tenaga Uing akan membantu untuk menyembuhkan penyakit Bapak ngan syarat hiji Bapak kudu ngawaro ka Uing ulah ngabantah ulah ngalawan nomor kaduana Bapak sing siap berkorban ngaluarkeun duit leutikna 5 juta gedena 10 juta cek saha cek ustad atuh panu ngomong teh Uing meureun oh bener nuhun jangan ulah sok pipiluan ceramah jangan mau bebenangan maneh mah cing eta dokter jelema beunghar bari cager minta duit kanu gering kira-kira pantes teu Kang henteu ulah sok ngarusak suasana euy abong kana dilemurna ka dewek wani ya ulah kikituan pantes teu oh henteu ngan urang nu gering dipenta duit ku dokter kira-kira rek mikeun moal modal urusanana atuh pasti ngaluarkeun ulah harganing 5 juta ulah harganing 10 juta leuwih pasti daekeun bener teu bila perlu sawahna jual kebona jual motorna jual kopina aya gini aduh meuni kontan euy alhamdulillah nuhun tararang kieu ya bari hideung ya kopi teh asa dianggap karuhun euy heuy bingamar watas suta binga kagiri-giri binga nu teh aya wates wangeuna uing hayang kopi kontan dibere alhamdulillah aduh karuhun hadir euy bunga ya ngan keukeuh we hate mah keung ya teh keungna sok sieun buruhan dikurangan gara-gara dibere kopi dibuka teh amplop usina we saware teh meureun dipotong kopi tapi amannya mau aya potongan mau dikurangan jeung ududna tuh tuh gini aduh waduh kieu ting mah rada beda karasana ya beda ieu mah ya sok sieun we ya rada dibarengan jeung nyungkun ya aduh Gusti tobat la ilaha illallah mun sejenis lagi hitam cing atuh muka cino anu kadua mah kahayan teh nya obat kieu ting usaha penting ayeuna euy teruskan ya alhamdulillahnya kompak seserian sadarea hadir ka ieu tempat mahnya alhamdulillah ilmu menang ganjaran menang pahalana barokah jometna tertawana alhamdulillah coba orang cicing di imah ilmu teu meunang ganjaran teu meunang hek seserian
nu gelok amit-amit daya teh kaciri lah di imah nama itu pasti pararusing itu katempo da di imah nama pasti itu loba hulang-hulang loba hulang-hulang sabab pusing mikiran teuing hulu rek teu kapikiran kumaha hulu sabab stres mikiran teuing huis udah teh kreatif teh ngomong hutang we nu dibaca teh amit-amit teh kan rek teu gancang wisan kumaha hulu sabab stres mikiran teuing huntu nyeri alah urang nu geunah nu boga hutang sing buru-buru lalunas hutangna ya robbal hayang lunas nya atuh bayar mudah-mudahan ku Allah sing dibere jalan keluarnya nutani sing hasil pertanianana amin tukang dagang sing hasil perdaganganana amin ya robbal lanjut ya tah sawah jual kebon bantuan dukung dewek ya doakeun rada nyorocot tuh ya sawah kebon motor pamajikan jual diri kan ulah dijual pamajikan mah euy mun kawasa mah nambahan ngan eta teu kawasa geuning riweuh kan pokoknya teh kitu tah kunaon urang siap nyumponan ka hayang eta dokter ngawaro ka eta dokter belaan weuweuh ge di aya-aya sabab hiji awak hayang diurus ku eta dokter nomor kaduana panyakit hayang cager sabab nu boga cager syariatna adalah melalui hakikat mah dicagerkeun ku Gusti kaharti teh ya nyari geus kaharti mah urang mah sana tuh geus kaharti teh ente oh mau teu kaharti mah percuma dituluykeun ge pusing-pusing masalah ngeunah amang mengadengikeun ngaji teh bari nyanut mending geus beak saloyang eta begitupun orang ibu bapak lamun rumah sabutuh ku Allah hayang dirahmat ku Allah hayang diangkat derajat ku Allah hayang disalametkeun ku Allah pek sing daek dararatang ka Allah sing ngawaro ka Gusti Allah kemudian sing siap berkorban untuk insya kamana kiai dongkap ka Allah teh inya tuh ka bumi nah ya kiai bumina Allah di alam dunia inya tuh aya mana kiai tah ieu pasantren bumina Gusti Allah madrasah bumina Gusti Allah mushola bumina Gusti Allah masjid bumina Gusti Allah rahmatullah tegesna pesantren madrasah majlis talim mushola dan masjid merupakan sumber rahmatna Gusti Allah betul jalma nu daek ngagidi ka pesantren ka majlis talim ka madrasah dalam rangka ngaji ngagidi ke mushola ke masjid dalam rangka sholat berjamaah hakikat nama kernyemah ka Allah kangaran-ngaran semah muasalah ku pribumina pasti dimuliakeun bener teu jisim kuring sumping kaya tempat dalam rangka nyemah sok sanajan anyar pinangih alhamdulillah dimuliakeun buktina dimuliakeun cai herang aya cai kopi cai susu eueuy alah ngopi dulu boleh ya
Allah Karim hampura kasarereanya aya kopina eueuh sing sabar doakeun rek ngopi heula ya muga-muga salamet ya. Ya Allah ya Rabb meuni menggoda kieu doakeun nikmat reueuh alhamdulillah kopina aya eueuh sing sabaranya sing sabar sing narimakeun kana kaayaan datos bagian panginten jeung sok ulah syirik ku milik baturanya umat kade syukuran we yang ada eueuh sing sabar rokok aya tah kitu nyata nasib pelebah kopi eueuh amang mah rokok aya alhamdulillah pelebah uing kopi ayangan pelebah rokok tah kitu matak digambarkeun ku ramo geuning ieu mah ngaji ka mana we lempeng dahun tu nya kumaha dewek we lah lieur euy tinggal ieu ramo jangkung jeung pendekna sarua teu teu henteu gedena leutikna sarua teu teu geuning henteu je eta teh seuri apa kasetrum mulai sararieun deh kah tingali ieu ramo jangkung jeung pendekna teu sarua pegangna montokna ge teu sarua ieu teh nuduhkeun kana kakawasaan Allah jeung ieu teh gambaran bahwa kahirupan urang di dunia moal sarua nasibna beda pangkatna milikna rezekina tah digambarkeun ku ramo mata kieu awak urang teh pek baca awak urang teh pek tapakuran man aropa nafsahu pakon aropa robbahu sing saha wae jalmana nu geus napakuran alias naliti kana dirina sorangan insyaallah eta jelema bakal ngabdikeun diri ka Zat Pangeran anu nyiptakeunana alhamdulillah teu geuning ku barudak teh ka masuk rajin ramo teh dilagukeun geuning ini namanya jari jempol bantuan atuh jang mane mah teu gaul geuning heuh ini namanya jari jempol apa kata jari jempol lamun ngaji ulah sok ngobrol nah hari maneh kalakah ngompolnya ini namanya jari telunjuk apa kata jari telunjuk mayar mubalik ulah di bener soheh eta mah aduh alhamdulillah sepuh hari pelebah dianjuk macan kajadian kontan wae alhamdulillah nganu pernah kajadian teh pahili amplop kayak jeung protokol deh Gusti peurih eta teh karasana teh punten aduh Gusti pas rek dibuka teh diilikan aya merek protokol wah cekeng teh cilaka ye mata wayahna ka sohibul hajat samemeh dibikeun eta amplop ilikan heula bisi pahili lu yang ngaji ngacapluk sabodo lanjut hayang diangkat derajat ku Allah teh dimuliakeun hayang disalametkeun hayang disukseskeun dunia akhirat hayang sing dararatang ka Gusti sing ngawaro ka Gusti sing daek masaan tren gitu sing daek masan tah gitu sing daek ngaji insyaallah kasep bager anjeun ayeuna masantren
mondok deui ya pasantren naon ieu teh Tarbiyatul Qura. Insyaallah anjeun bakal dijadikan manusia yang istimewa ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Jeung anjeun insyaallah bakal menjadi penerus alimil ulama di masa yang akan datang. Alhamdulillah. Wa ma yalil mudhafa yati khalafa anhu fil i'rabi idza ma khudifa. Apabila mudhof telah tiada maka mudhof ilaih tampil sebagai penggantinya. Apabila kiai ajengan sudah pada wafat alias ngantunkeun alam dunia maka anjeunlah yang akan tampil ke muka sebagai penerusnya insyaallah. Takbir santri takbir. Aduh engap euy. Lanjut teraskeun sing daek masan sing daek ngaji sing daek berjamaah insyaallah bakal diistimewakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jang hayang cang hayang poek euy Bu hayang cang hayang poek lamun hayang cang ulah jauh tina lampu ye di bejaan teh kalakah nyengir ulah jauh tina lampu sabab ayana lampu ayana caang panon bisa ningali sok sanajan lempang dina jalan anu rumpil anu sempit pinu cucuk pinu kurungkang pinu kubatu nu sarareukeut insyaallah kangaran-ngaran dibarengan jeung cangna lampu bakal salamet nepi kana maksud jeung tujuan. Alhamdulillah. Jauh tina lampu tungtungna poek gara-gara poek pan cilaka bener teu kitu kos nini geuning ti puting hudang sinini tina sare da teu kuat hayang kiih kabeneran parem lampu keluar imah sieun tungtungna mah sinini kiih gigireun hau kiih nini teh pan geus eueuh pareasian make nu ngorolokan geus dol meureun kunaon ceuk tah beres tina kieu salah nyiuk lain cai kalakah minyak tanah kan udah parem lampu baruk minyak tanah dipake ngisang ya atuh panas gugut trut da meureun teu kuat ararat teu saking ku panas bari jeung ateul nepi ka sinini bebeja ka akina ceuk sinini alah aki kunaon ieu bobogan aing bet jadi panas ceuk si aki kunaon atuh bet jadi panas pantat di mah dingin-dingin saja ku aing ge diasaan asa ngeunah keneh geuning cing aturang deuleu pas ditempo di damaranana lain ku batre kalakah ku paneker da eta makang begitu cekes jek war teh kahuruan Gusti aduh sini nih kahuruan euy muni merepet iwaasnya euy waas eta teh gara-gara poek jang cilaka euy cing hayang poek hayang caang tah lamun hayang caang ulah jauh tina hartina lamun ieu hate hayang caang mampu makrifat mengenal Gusti Allah mampu ngajalankeun syariat-syariat Allah wayahna urang sarerea ulah jauh ti lampu hartina ulah jauh ti kiai ulah jauh ti ajengan ulah jauh ti para alimil ulama insyaallah sabab alimil ulama kiai beh dieuna ustad eta teh lampu keur nyaangan urang sarerea. Alhamdulillah
al ulama hum suruju ummatika, wahai Muhammad saur malaikat Jibril, al ulama ari ulama teh ari kiai teh ari ajengan teh hum suruju ummatika eta lampu keur nyaangan umat-umat anjeun. Tuba liman arafahum, berbahagia pikeun ka jalma yang mengenali ulama, cinta ka ulama, mahabbah ka ulama. Wal wailu liman ankarahum wa abghadahum, dan celaka besar bagi orang yang membenci dan yang mengingkari alimil ulama. Naudzubillahi min gitu. Uy ya deuleu ka dieu panona ieu pandawek teh menang mayar meureun ya tempo ka dieu ya mun ciga nu alergi sama nempo dewek teh ya cek Kangjeng Nabi geuninganan sing saha wae jalmana anu socana ditetepkeun kana pamun teu kiai kana pamun teu ajengan sejata dim kana elmuna, insyaallah ganjaranana leuwih alus leuwih loba tinimbang ganjaran sedekah 1000 kuda. Alhamdulillah kitu. Rek nanya cinta teu ka alimil ulama, sing tariknya teu ka alimil ulama, ka kiainya teu, ka ustadnya teu nya naon ya Karim tengenah ujungna nya mere paingan kopi ge kudu dipentak aya kitu nanya euy yang lamun anjeun ngarasa bener-bener mahabbah cinta ka alimil ulama sing daek barang bere ka kiai, sing daek barang bere ka alimil ulama, insyaallah. Sabab barang bere ka kiai mah barang bere ka ajengan mah ulah salah dibalesna ku Allah leuwih loba tinimbang barang bere kanu jadi indung jeung bapa. Amin atuh. Mun hese diajak usaha teh ya. Kaharti teh. Jempling euy. Nah kiai barang bere ka ajengan, barang bere ka kiai, barang bere ka ulama, sifatna ka guru urang dibalasna ku Allah bet leuwih loba tinimbang barang bere kanu jadi indung jeung bapa. Jawaban singkat, jasanya yang berbeda. Indung bapa mah jasana ngan salah kadar mampu mindahkeun ti alam rahim ka alam dunia, alam pana, alam anu kasifatan ku sifat rusak kitu meuneh hese, alam anu kasifatan ku sifat rusak tah kitu. 3 tahun ka tukang mah aya coronanya musingkeun eta teh proyek dewek hancur jempling boro-boro Rajab mulur tahlilan ge eueuh pananu maot teh dikuasai ku tim corona eta teh. Tah ari kiai mah ari ajengan mah ari ustad mah jasana mampu mindahkeun ti alam dunia ka alam akhir. Cing pangjawabkeun, apakah alusan dunia apakah alusan akhirat? Akhirat. Nih hese ngajawab teh euy. Alusan dunia alusan akhirat. Alusan alam akhirat. Itu tepung mah jawab teh euy. Alusan alam akhirat. Bener akhirat. Geus pernah kitu ka akhirat? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dinaheun nya. Nuhun. Allah Gusti. Allah. Batuk Ajeng ya ceramah aya batukan. Ajeun. Kena batuk lagi batuk bisnis. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat leuwih alus tinimbang alam dunya. Sabab di akhirat maka sep aya anu ngaranna surga.
eta surga kanikmatanana jumlana 88 mala ainun ro'at wala udhunun sami'at wala khotorun ala qalbil bashar. Kanikmatan di jero surga can mampu katingali ku panon makhluk, can mampu kadengi ku ceuli makhluk, jeung can mampu kabayangkeun kakeretegeun ku hate makhluk. Luar biasa. Percaya? Percaya. Atuh kudu percaya. Sebagian gambaran kanikmatan di jero surga ku Allah dicarioskeun dina Al-Qur'an. Jannatil tajri min tahtihal anhar. Sing kompak atuh dewek netika beberegek ieu. Ieu mah tibang nyebut Allah meneh hararese. Kali deui ah. Jannatil tajri min tahtihal mantepnya nuhun engke mah di surga nu ngaranna minuman masing-masing aya sungai-sungai nabah. Sungai madu aya, sungai susu aya, sungai kopi aya, mochaccino aya, kapal api aya, ban rekna aya, bajigurna engke mah di surga masing-masing aya sungai-sungai na teu kudu hese kang tinggal ngiuk. Di dunia mah pan hayang kopi ge kudu sanar sinir heula, kudu ngalagu heula. Bahkan minuman yang diharamkan di dunia kayak nih whisky, brandy, martinis, never mention AO dan EE. Naon di dunia mah haram, di surga mah menjadi halal bari eueuh efek samping. Alhamdulillah, itulah surga. Bahkan keur kalalaki jaga di jero surga paling saeutik pamajikanana 70 pamajikan. Geblek 70 kabayang 70 bayangkeun pamajikan di jero surga 70 hiji pamajikan susuna teh pan 2 kali 70 sabaraha 140 susu. Mata keur kalalaki jaga di jero surga pagaweanana nyusu terus. Geblek eta. Ih mana teuing nya ngeunaheun. Ya Allah ya Robbana, keur saha eta kanikmatan surga anu puhara teh, keur saha eta kanikmatan surga anu sakitu luar biasa teh? Jawabanana uiddat lil muttaqin, disiapkeun dihidangkeun ku Allah pikeun ka jalma anu takwa. Alhamdulillah. Urang moal mungkin bisa takwa ka Allah, moal mungkin bisa mengenal Allah, moal mungkin bisa ngajalankeun kana syariat Allah, moal mungkin bisa membaca Al-Quran dengan fasohat tulisan, makhorijul huruf muanyaho, sifatul huruf muanyaho, idhar idgham iklab ikhfa moal nyaho lamun eueuh jasa kiai. Bener teh teu geuning. Urang moal mungkin bisa salat mimiti takbiratul ihram nepi ka awe salam lamun eueuh jasa kiai. Bener teh? Tah kulantaran kiai mah ajengan mah ustad mah jasana leuwih gede tinimbang indung jeung bapa, mata pembalasan sedekah nage leuwih loba. Alhamdulillah. Kitu urang cacampuran babarengan sinareng para alimil ulama insya almar'u ma'a man ahabba. Jelema teh jaga piaumil kiamah bakal reujeungan teh jeung jalma anu dipika cinta. Nah bener teh
ayeuna urang di dunia rerejengan jeung kiai mahabbah ka kiai kajengan ka alimil ulama insyaallah fi yaumil kiamah bakal babarengan teh jeung kiai amin jeung guru-guru urang amin atuh lamun ayeuna urang cintana idolana ka artis selebritis muasalah fi yaumil kiamat teh bakal babarengan teh jeung artis arepek raja artis teh geus ngadagoan bari ngalagu sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu anjay tepuk tangan atuh camplangnya nyaho eta mah kapaksa beda karena hati lagi beda karena sana boro-boro nyawer jauh mikir kegiatan teh ripuh ya teh urang cintana di alam dunia teh resepna ka artis di Bollywood teh Syahrul Khan atuh fi yaumil kiamat teh dipapageun teh ku Syahrul Khan Syahrul Khan teh mulak cangkeng bari ngalagu तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ से कहा जाए हम तेरी बाहों में मर जाए हम तुझे देखा तो ये जाना सनम anjay sakitu-kitu na teh gimana ngapalkeun geus atom dituluykeun da teu nyaho teruskeun ya matak ulah salah rerejengan ulah salah mika cinta ka jelema teh nya insyaallah urang sararea mahabbah ka kiai kajengan jaga piaumil kiamah bakal sasarengan sinareng para kiai beh dituna sinareng para nabi amin ya Allah ya rabbal hayu urang ngararaj urang masan insyaallah ya komo ya pesantren Al-Qur'annya ya Allah Al-Quran luar biasa aja saur Kangjeng Rasul geuninganan taroktu fikum mau idotaini kaulan ninggalkeun keur araranjeun kabeh dua papatah hiji papatah nu sifatna bicara wa huwa Al-Qur'anu nyaeta Al-Qur'an kadua papatah musifatna diam wa huwa al mautu nyaeta ma ya sing daek mararaca Al-Qur'annya sok maca Quran sok maca Yasin sok nuhun coba tuluykeun ya Yasin lanjut innaka laminal mursalin palalinter alhamdulillah tuluykeun deui kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad palalinter alhamdulillah tuluykeun deui walaqad zara'na li jahannama katsira nah geuning beda poho wah lain poho teu nyaho balaga nyebut pengadengayat lagi kakara mang tuluykeun ehona turunkeun teu geunaheun ya. Coba tuluykeun dulu aku cinta kepadamu dulu aku memang cinta ya tobat ini langsung nyammer di berejannya mah gara raul ya Hegai bararisa nyanyi moaya nu nyarang ngan urang mah umat kana nyanyi boleh jadi bisa ngan kana maca Quran mah kudu leuwih
Bisa. Karena maca Quran mah kudu leuwih. Bisa. Sabab Al-Quran kitab suci urang sarerea. Al-Quran patokan hirup urang sarerea keur ngatur kehidupan di alam dunia untuk meraih kebahagiaan jaga di alam akhirat insya Allah. Rek bisa bener kumaha urang hirup di dunia lamun jararauh tina Al-Quran. Bener teh? Rek bisa barokah kumaha di dunia lamun hirup jararauh tina Al-Quran. Bener teh? Bo Ibu dina surah Toha geuninganan ayatnya ayat 124 mun telepat waman a'radha an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka waman sing saha wae jalmana a'radha anu ngabalieur alias malengos an dzikri daripada eling dzikir ka Allah, malengos daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka kehidupan di dunianya orang tersebut urusanana disempitkeun alias dihesekeun ku Gusti Allah. Naudzubillahi min bisnisna hese, dagangna hese, tanina hese, ngojekna nyupirna kunaon Allah buat ngahesekeun urusan orang di alam dunia kulantaran urangna geus ngahesekeun kana urusan Gusti Allah. Ibu bapak baheula manu ngaranna listrik can pati asup ka lemur-lemur jisim kuring mangalaman ngaji teh make cempor paling keren patromak ngalaman tuh nuhun atuh ari kitu mah sarua biasa bae tulah molotot gek we diuk kuing teh da cangkeul jang baheula mah listrik can pati asup ka lemur-lemur bahkan anu boga TV ti di jero salemur mung ukur saurang itu pun lain berwarna tetapi hitam putih hurungna ge lain ku listrik da eueuh kunaon cing aki hah ku aki matak aki-aki zaman baheula mah gararaga bisa ngahurungkeun TV dicolokeun cenah gini aya kitu na teh si emaknya. Ya Allah ya Rabbana baheula mah disebutna ge zaman can serba aya tetapi segala urusan dipermudah ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Buktina dipermudah zaman baheula awewe rek ngalahirkeun jang teu kudu aprak-aprakan ka puskesmas, teu kudu aprak-aprakan ka rumah sakit, cukup di imah dibarengan ku mak beurang alias parajit. Alhamdulillah ngalahirkeun orok normal bari salamet kan. Bener tak? Can serba aya tetapi urusan dipermudah ku Gusti Allah. Tapi kumaha kaayaan ayeuna ibu bapak boleh jadi zaman ayeuna zaman serba aya, zaman canggih, zaman modern ka. Ayeuna mah zaman HP, bener dah? Ngan terus terang ongkos serba aya tetapi urusan serba hararese, ongkos pabrik balatak tapi neangan pagawean hararese, bener dah? Tegening. Awewe rek ngalahirkeun zaman ayeuna katingalina prihatin jasa paling deket dilarikeun ka puskesmas jauhna ka rumah sakit. Fasilitas rumah sakit PHD dokter spesialis kandungan pun disiapkan alat canggih geus kapanggih alat modern geus kanyahoan tapi ternyata lain mempermudah kalakah mempersusah. Buktina mempersusah teu saeutik alias loba awewe ngalahirkeun di rumah sakit melalui proses sesar alias dioperasi. Bener tak? Tegeni. Nu jadi pertanyaan kunaon alat canggih geus kapanggih alat modern geus kanyahoan tetapi lain mempermudah kalakah mempersusah mungkin di jerona eueuh barokah. Ka
kamana barokah diangkat ku Allah. Kunaon Allah buat ngangkat barokah bisa jadi urang sarerea hirup berpaling daripada ayat suci Al-Qur'an. Jelas? Mata kayu urang ngararaj sing getol maca Al-Qur'an insyaallah. Ya. Nomor kaduana papatah musibatna diam wa huwa al maut dunya eta maut ya. Ibu bapak kuburan nu urang bakal disinggahi akhir daripada kehidupan di alam dunia geuninganan jojorowokan. Dina kitab Daqaiqul Akhbar diuningakeun bahwa kuburan nu urang bakal ditempatan akhir baring daripada kehidupan di dunia jojorowokan alias ngabejaan. Hari dibawa ngaji lempeng mah nya narungtut baralik. Ya Allah ya Rabb dunia ya teu geuning ribut kana hakaneun. Gara-gara aya bolu dina balastrang pandewek kita dipalire eleh ku hakaneun euy. Poho deui ceramah teh euy. Tapi ka mana bieu teh? Kadua. Hah? Kuburan nu kurang bakal ditempatan akhir baring di alam dunia geuninganan leuwih ti heula ngabejaan. Cek eta kuburan yabna Adam ana baitul wahdah ana baitul zulmah wahai anak Adam kaulah teh hiji tempat yang menyendiri kaulah teh hiji tempat yang soranganeun kaulah teh hiji tempat anu poek mongkleng butara jiru teu katempo curug-curug acan cek saha kuburan. Hah? Cek ustad teu piraku kan dewek nyebut kuburan euy mungkin teu ngeunah kadengena ya. Cek ustad ngan ustad keur ngomongkeun kuburan. Oh bener. Wahai anak Adam mengpeung anjeun harirup di alam dunia lelempangan dina luhureun tonggong kaula pek geura teangan babaturan yang jaga ngaramekeun di jero kaula biqiraatil Quran yakni melalui membaca ayat suci Al-Qur'an insyaallah. Ya Allah ya Rabb. Si mana horeng Al-Qur'an bakal ngarenjangan dina jero pakuburan. Bo mun urang maot asup ka jero kubur anak milu moal. Harta banda dibawa moal. Salaki milu moal. Sudi teh hararaya. Pamajikan maot malah mending buru-buru tahlilan atuh. Sudon ka salaki eta samaruk teu sedih kitu. Tahlilan ngadoakeun gampang kawin mah belakangan gawe hijikeun jeung tujuhna. Pak ngomong atuh euy kitu Pak tah kitu sada mun urang maot asup ka jero kubur anak milu moal harta banda dibawa moal pamajikan milu moal moal kang bisa jadi dilipeun deui. Ya Allah ya Rabb jelema aya hargaan teh ketika aya nyawaan bener teu anu geus eueuh nyawaan mah sok sanajan kasep ngalempereng koneng jangkung badang sok sanajan geulis kawanti-wanti endah maleh warna irungna mancung kubung-kubungan halisna ngajeler pae gadonna nong sapotong kangaran-ngaran geus eueuh nyawaan mah eueuh hargaan bener teu paingan cek Bang Roma Irama badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa anak istri tercinta tak sudi lagi bersama secepatnya jasa dipendam secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan
Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Camplang deh. Nah, untuk mata putang ada yang paksa aja mah. Hanya kal nyanyi teh. Orang hese dewek mikiran eta. Menitiis. Dia hayang ngopi dewek tuh ah. Tiis deh. Ajengkeun. Tiis deh ya. Neueuh mening ya. Lanjut. Pikiran orang yang bijak adalah orang yang memikirkan hidup setelah bangkit daripada kematian. Rek saha nu bakal ngarencangan dina jero pakuburan. Insyaallah jalma anu istiqomah mulazamah terus menerus lisana membaca Al-Quran, Al-Quranlah yang akan menjadikan teman dina jero pakuburan. Alhamdulillah. Asupana jero pakuburan bakal papangi jeung baas poenan dihudangkeun, bakal papangi jeung masar poenan dikumpulkeun, bakal papangi jeung hisab poenan diperhitungkeun, bakal papangi jeung mijan amalan urang bakal ditimbang. Lamun berat ka katuh alamat bahagia, berat ka kenca alamat silaka. Nauzubillah. Hayang berat ka katuh, hayang berat ka kenca. Lamun hayang berat ka belah katuh ti ayeuna sabada salat maktubah wiridan ulah ditinggalkeun tasbih tahmid takbir pek baca istiqomah insyaallah. Coba sok. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sarerea subhanallah suatu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat tersebut boleh jadi ringan diucapkan tetapi bakal ngajadikeun berat jaga dina timbangan. Alhamdulillah. Osok wiridan, osok maca tasbih, maca tahmid, maca takbir. Alhamdulillah. Jelema lamun geus teu daek wiridan, maca istighfar teu daek, maca tahmid teu daek, maca sholawat teu daek, dalilu alan timasil basiroh, pertanda orang tersebut telah buta mata batinna. Naudzubillahi min dzalik. Lamun jelema geus lolong mata batina, geus poek hatena, tungtungna dina kahirupan di alam dunia, bisa jadi berani menghalalkan berbagai macam cara. Naudzubillahi min dzalik. Selesai mijan bakal papangi jeung sirot jembatan. Eta sirot alias jembatan katingalina relatif. Ku ahli ibadah mah insyaallah ibu bapak eta sirot bakal katinggalina gede, leuwih gede tinimbang jalan nu sok ditincak urang sapopoe ayeuna. Tetapi katinggalina ku jalma nu ahli maksiat, nu munkarot, anu teu ngawarok ka Allah jeung ka Rasulna, eta jembatan leuwih leutik tinimbang buuk di belah 7. Naudzubillahi min. Ya Allah ya Rabb. Yauma yafirruna minhu min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Jaga mah piaumil kiamah jelema malalabur ti indungna ti bapakna, jara rawuh ti dulurna, jara rawuh ti masing-masing pasanganana,
salaki jauh ti pamajikanana, pamajikan jauh tinu jadi salakina. Hartina yaumil kiamah jelema sibuk dengan urusannya masing. Ayeuna ibu jeung bapak hayang padeukeut wae mung jauh bener teu? Engke mah yaumil kiamah lah disampeurkeun kudu jadi salaki teh sieun. Komo di dunia penanggung hak camplak kasalaki, palatat polotot kasalaki, nyarekan kasalaki, aya di diawe nu sok molotot kasalakina, nu carewer bawel aya, nu sok ngalawan aya, pan pinaraka euneh jaje, eling euy, pika pegang salaki teh, balah dicarekan ku pamajikan. Bu, salat na awewe anu ngalawan kasalaki ngabangkang kasalaki moal ditarima ku Allah Subhanahu wa taala. Naudzu aela yusibuhum tegasna moal bisa meraih kana ganjaran. Rugi Pak? Kitu. Lanjut ya. Teruskan ya. Tah atuh ayeuna pamajikan disampeurkeun ku salaki sieun, salaki disampeurkeun ku pamajikan sieun, disampeurkeun ku anak sieun, jaga mah yaumil kiamah. Komo di dunia teu pernah ngasupkeun ka pasantren ka budak teh, teu pernah nitipkeun ka kiai ka budak teh, diantepkeun we. Ngabadagan teh awakna wungkul, dohirna wungkul, sementara batina mah kosong bolostrong tina masalah bag-bagan agama. Aduh, disampeurkeun ku anak teh jaga yaumil kiamah sieun, bener teh? Tah. Anak keur sieun, datanglah Al-Qur'an anu kurang dibaca teh sawaktu hirup di alam dunia. Gesan ngabaturan, gesan nyafatan alias nulungan. Alhamdulillah. Matak saur Kangjeng Nabi, iqraul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al li ashabihi. Pe bararaca ku anjeun Al-Qur'an dengan khusyuk penuh tawadhu, karena Al-Qur'an yang kita baca jaga yaumil qiyamah bakal datang gesan nyafaatan kanu macana. Alhamdulillah. Baca doana. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alna imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum kiamah urang sing disyafaatan ku Al-Qur'an. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Putra putri urang sing kagolongkeun ahlul Qur'an. Amin. Ibu jeung bapak asup ka jero pakuburan geus pinah ka alam akhirat. Saek urang boga budak anu soleh, anu pinter maca Al-Qur'an, anu bisa ngadoa, insyaallah eta budak bakal teureun-eureun mere manfaat ka urang indungna jeung ka bapana nu geus aya di alam barzah. Alhamdulillah. Matak semaksimal mungkin sakuat tanaga hayu urang ciptakan putra putri urang soleh solehah melalui diasupkeun ka pondok pesantren insyaallah. Muga-muga ieu cariosan jisim kuring sing manfaat, sing barokah. Amin. Amin. Kakirangan kalepatan neda dihapunten anu saageng-agengna, leresna hadza min fadli rabbi. Muga-muga sing ngajadikeun wasilah Allah ngalungsurkeun rahmat hidayah ka urang sadayana.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doana ti sadayana insyaallah dina kaping 15 sasih Juli dinten Senin bakal dongkap isim kuring panginten bade ngaberangkatkeun jamaah umroh seurna 80 jalmi. Insyaallah panginten pun bojoge ngiring. Doana ti sadayana mudah-mudahan jamaah anu bade berangkat umroh dina kaping 15 sasi Juli sing disalamatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sing dijantenkeun umrohna anu mabrur mabruroh makbul makbulah ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Sakitu nu tiasa kasangakeun subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.